Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi Gadaring Sarawak. Abdi di kelas 10 MIPA hiji. Di dieu abdi bade nyaritakeun sasahiji carita babat. Nyaeta carita Kian Santang. Kian Santang teh putra Prabu Siliwangi anu katlagaga tur sakti di Pajajaran. Malah di Pulau Jawa tak aya hiji oge jalma anu bisa nandingan kasaktianana. Dina hiji waktu Kian Santang ngadeus karamana. Unjukan yen dirina hayang ningali getih sorangan, hayang tarung ngadu jajaten, tapi tak aya nu bisa nandingan. Ngadangu kasauran putrana kitu, Prabu Siliwangi gewat bae nyauran para ahli nujum karajaan. Menta bong golongan sugan aya jalma anu bisa nandingan kasaktian Kian Santang. Ditanya kitu, para ahli nujum teh kabehanana ngabige tak aya nu nembak. Ngan teu lila ujuk-ujuk aya aki-aki anu nyamperkeun ka Kanjeng Prabu. Kanjeng Prabu, kaula bisa nuduhkeun sajalma anu bisa nandingan kasaktian tuang putra. Jauh pisan eta jalma teh ayana di negeri Mekah, ngaranna Bagenda Ali. Saha kira-kirana anu bakal unggul lamun anak kaula tarung jeung Bagenda Ali? Kanjeng Prabu alik nawar. Aneh pisan, sameme ngajawab eta aki-aki teh geus ngaleungit duka ka mana ngilesna. Di harita Kian Santang teu geunah cicing. Hayang geura gok patepung jeung jalma nu ngaran Bagenda Ali. Hayang geura tarung ngadu jajaten. Hiji waktu Kian Santang pamitan ka ramana Prabu Siliwangi sejamiang ka negeri Mekah rek nepungkeun Bagenda Ali. Saenggeus diwidian ku ramana, gejlik bae anjeunna angkat ti Pajajaran, lempang ngulon huruf kalebak panon poe suluk. Bubuhan jalma sakti lempangna teh napa kancang, nyaeta lempang dina pulih cai, nyeak gancang kaditu kakulonkeun. Barang nepi ka negeri Mekah, Kian Santang patepung jeung aki-aki anu keur ngiyuhan di handapeun tangkal korma. Pok Kian Santang nanya, "Ki, cing tuduhkeun di mana ayeuna Bagenda Ali teh?" Eta laki-laki teh ukur melong, neges-neges ka nu anyar datang. Saha ujang teh? Pokna kalah malik nanya. "Kaula teh Kian Santang ti Pulau Jawa. Kaula hayang tepung jeung Bagenda Ali, cenah anjeunna teh jalma sakti, kaula hayang ngadu jajaten." Kitu, yuk atuh tuturkeun Aki, cek aki-aki ngajak indit ti dinya. Kian Santang nuturkeun, tapi kakaraoge sababaraha lengkah aki-aki teh pok nyarita. Itek aki tinggaleun cing pang nyokotkeun ujang. Kian Santang geuat balik deui. Maksud rek mang nyokotkeun itek. Ari itek si aki teh najleup deukeut tangkal korma. Barang eta itek dicabut, karasa beut page. Kian Santang nyabut deui beuki bedas. Angger bae teu kacabut. Kian Santang mangpaatkeun ajian, nyabut deui eta itek sataker tanaga. Aneh pisan, lain itek anu kacabut teh, tapi kalah sukuna ambles kana tanah. Kitu jeung kitu bae unggal manehna nyabut, sukuna kalah beuki mebeus. Kian Santang geus ngoprot kesang, itek angger teu bisa kacabut. Manehna mimiti boga curiga yen aki-aki nu boga eta itek teh tangtu lain jalma samanea. Keur kitu aki-aki teh geus aya gigireun. "Saha saenyana Andika teh Ki?" ceuk Kian Santang semu lungsek. Si Aki ukur seuli ditanya kitu teh. "Nya, kaula anu ditangan ku Andika teh, kaula Bagenda Ali." Ngadai kitu, rumpuyuk bae Kian Santang nyuuh kana sampean Bagenda Ali. Manehna taluk, sadar yen kasaktian dirina ukur satungtung buuk, upama dibandingkeun jeung elmu kawedukan Bagenda Ali. "Kaula taluk sumberha diri hoyong guguru ka Kanjeng Bagenda," cek Kian Santang. "Heug, tapi Andika kudu ngucapkeun syahadat heula asup agama Islam," walon Bagenda Ali. Ti harita Kian Santang asup agama Islam sarta terus guguru ngulik bag-bagan agama Islam di negeri Mekah. Saenggeus ngerasa cukup ngalap elmu, Kian Santang pamitan hayang mulang deui ka negrina Pajajaran. Ku Bagenda Ali diwidian kalayan dibere pancen yen Kian Santang kudu nyebarkeun agama Islam di Pulau Jawa. Aya dua rupa barang anu dibekelkeun ku Bagenda Ali, nyaeta tasbih jeung Al-Qur'an. Kian Santang mulang deui ka Pajajaran nyebarkeun agama Islam. Teu saeutik rahayat Pajajaran anu tuluy ngagem agama Islam. Ari ramana Prabu Siliwangi teu kersaeun ngagem agama Islam, dibarengan ku sawatara prajuritna. Prabu Siliwangi ninggalkeun karaton, ngungsi ka hiji tempat di Pakidulan Garut. Ceuk sakaol di dinya anjeunna ngahiang, ngaleungit tanpa wujud. Ari para prajuritna minda rupa jadi maung. Mung sakitu ae ti abdi, punten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.